أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kuari maya jelma nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk oso. Kumaha bergaul jeung setan? Kieu. Nyana nyenget menyan. Sengat menyan make iket gelang bahar di dieu gede. Ke baju hideung-hideung. Yang muti Banten Gunung Karang, yang anu ti Pasilian, aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang yang ukur mudah kayak kara repet naon wah kayak kara repet buat Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju mana lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'ana lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae. Abeh sing hade. Ya. Ieu bergaul karena jeung jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang keur lempang. Saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing. Henteu pamit heula dicekek sia ku aing. Pamit atuh sia. Ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut. Kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah eueuh. Mulai urang ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat nyeula ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deh eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing oh ampura ayo gerak-gerak ditungguan gua ini ulah salah handapna rotian sial jasa setan ayo pada sia nu sok karar itu
ieu aya di dieuna. Masya Allah, pajar urang eueuh. Pajar urang eueuh. Wah, tempatnya kurang bagus, jangan kamar nu sepi. Yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu guron kararieu ieu dah geus etalah nu kos kararitu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh dole di Sukabumi, Jampang Surade, Kakidulan, mana deui tuh Ciamis, nu kamari tsunami teh mana kara? Oh panjang geus kadinya. Ya berarti sia jauh eta Pangandaran. Tuh Yogyakarta, anu sok ka gunung teh, naon garapod kadinya panpun geus kadinya. Hayang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu ternyata tah itu kepala ge rombongan anak aja ngabar lagi be pan anakna percaya pan kudu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun besi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim. Di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 takbal aya naon ya Cirebonan eta sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula neuk geus yaon dia nyaon teu aing aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mah sia nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan mahnya lamun sia yang sareng aing gadi aku aing di pandian tuh ulah lagi gede jas
Ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari, khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing akar Banten pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru. Waduh pohara jasa bunggal daerah aya encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera. Maung bisa ditaklukkan, gajah bisa ditaklukkan, buaya bisa ditaklukkan. Ilmu Sumatera kan, Lampung. Maka ketua suku, kepala suku, tersambarangan di Lampung teh. Mentak timbul tulale gajah, pakai cangklong. Eta tersambarangan, nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung, haju ayah, gitu gading gajah ngagoleh dicokot, mual kebal deui modar. Cek ukuran, tapi di ditu aya nu naklukeun gajah, nu naklukeun maung, singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang. Ke sarua kepala suku keneh leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung. Sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ka Kalimantan. Wah, leuwih dahsyat deui di ditu. Nu mantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta, ketua MPR rajana ge kuat kangge geder. Moal kuateun emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sieun atuh. Anu jelema hiber di luhur ngeong. Cek Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang teu bisa hiber bisa. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Indonesia, eta ilmu jin nu kasara itu. Ilmu jin aya di dieu. Nah, lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu, oh hambalaya. Di kematan setan teh ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Setanlah jadi kepalana, seri setan. Seri juri, seri jin. Dipermainkeun ku aing sia. Sakali nyana nu lurus, dua kali ka ditu ngaco. Gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang, tiba heula jin hayang menguasai urang. Ketika urang digiring kabeh di masyarakat, datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Cari cing setan. Qad istakthartum minal insi bi igwa. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia, nyasarkeun manusia. Loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh. Wahai jin, wahai setan, juri, maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan, berubah suarana, berubah akhlakna, berubah tingkahna, berubah syariatna, sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun syariah. Nah, sia kuari bakal diadili. Tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh, cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh, nu pernah ka Gunung Kawi teh, pernah ka Cirebon teh, pernah ka Daeng teh, Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna, Sukabumi na terus ka Pangandaranana, unggal sisi laut mah loba bae kanu karar itu.
Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan etalah pecinta para setan para jin ngomongnya nanti dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'abaduna bi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalap senang kebahagiaan jin kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insubita zinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngorakeneh duit sia loba babarikan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cak setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya yo bener ye pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dinya ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang orang mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya diadili engke istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta'a ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus kasih nyaritakeun kos itulah setan deres ke pemerintah mata mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunia masalah engke ge ai geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri keur nguntungkeun numpakan kiai ayo si urang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ge ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok haju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wauhan si anu ge sagedeng deui
yang dibawakan ke dia calon DPR orok-orok teh udah jadi DPR negara kajen mah urusan negara mah rusak penting masih mah beli mobil jadian imah majelis alim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge geus di kiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majlis bukan bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang prak teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teh nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge lelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu ta masya Allah karim horeng Al-Quran qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh kuari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna hayu segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya ya raw di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepet beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak icupan halo Gusti Allah halo cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan cek jin teh loba jadi sukuna gede kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana lah cenah mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciruan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd
tahasur ieu teh ngarasa sedih, ngarasa hina, kecewa nutur-nutur jin teh. Padahal mah aya kiai nu nerangkeun, padahal mah aya ustad nu nerangkeun. Kurang kumaha di pengajian si ade muriang memuriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter, tetep Gusti Allah. Kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge. Tah enggeus dibejahankan ku kiai teh, tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan-ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajaltalana. Tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam. Annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi. Anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun. Nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ketiga deh datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak tuh bosok serang oh jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh itu udah naon dah secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas dong ulah kencang teuing besi keluar kaca pepat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal kae lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mukjizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret naga atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teu ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jangan di setan
Kiai maka godaku setan, masyarakatnya jadi setan. Kuari tuh yang begitu diadili annaru maswaku sabaraha tahun di neraka kholidina fiha. Oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol kholidina fiha di neraka nggak monyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh si jelema neraka kholidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana kholidin fiha anu kabawa ku sawat jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir kholidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya siapa pangeran Allah ai nabi Muhammad siapa sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya tah iya illa ma Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat ke bakal illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di nerakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema anu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh wah geus ulah caritakeun kopi susu aya ge cap bendera ya tuh aya ge susu di Sarwiti deuleuh Gusti atuh ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain nginaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek ada balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu masukan teh ngeunaheun jaknya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakarak urang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh
iyalah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakan hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluknya tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin iman nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngredit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil henteu ngajar awab sia berarti sia ye nu ngredit ye kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim ih sararieu mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ke urang di neraka jeung jin kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna mah ge gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi aja ieu sia kafir apa henteu mah sia bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge sarua bareng kayak ka surganya geus inden sia geus inden sakieu keur panasna inden jin ge seuri di jero neraka sia teh kudu nuturkeun ka aing atuh aya teh dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae setan sia kunaon aing Quran di aing hadis aing di aing aju kurang kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu yes bari
sabaraha lila kiai di dieu teh menurut malaikat di ditu atau 100 tahun kebal kae eta kiai geus neangan tempat nu istiqomah geus lah teman aduh isti sieun jasa tah yalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimuradihi wa kadzalika kama matanna sakumaha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa cakira senang jasa jana lamun ka mamada kudu lapor wae ka aing sieun jasa ka aing bloon henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok lemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana durad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh lu eta anak buah aing mah kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan Gus sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua pake uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat saha di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kos suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu waujin edan tenang ke meme kula aya anak kula heula saha ngaranna Cungin mah dan itu Cina emang keturunan Cina mantap lo batu ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararia aja saja ayo lu kali wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu barasiat yeun kasenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd
nuwalli ba'dal zalimin ba'da. Cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dal zalimin ba'da, sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui, mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakatna loba anu mararabok, loba anu zinah, loba anu maling. Pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres, naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna, naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya na beak jadi bupati nage sekian M, ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kaditu na hayang untung berlipat ganda, berarti korupsi. Saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah eueuh, ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena, tapi pan setan numpakan bupati, numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedar nyahokeun bae, sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'd. Masya Allah, lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah, ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah, aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing. Aduh pusingnya engke di akhirat aing kumaha ieu. Bener ge cek bupati, tenang sama urusanana ge tinggal takol bae ku urang bosna, titah mayaran deui nu geus dibayaran, hayang aman bayar deui. Aya nu 3 kali mayar bos teh, apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim? Kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuannya na jeung cabat jeung bupati, andai kata kitu misalna, tapi sigana teh jauh ti kitu. Nah, mulai kuari merenungnya na, aing ieu ambalaya mobil mah ieu hayang nanaon ge bisa ieu, aing ieu nanaon ge bisa, tapi engke di akhirat kumaha? Keur lempeng hatena. Jol si Nirjan, cengeng lurah cengeng, bupati cengeng, jangan begitu, ini kan zaman internet, masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat, no problem. Jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah. Ayo bae heula kuari mah ngompang-ngompang heulana, engke geus teu ngajawab mah hese. Itu cenah loba anu di kandangan. Lah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi. Bagi doang ke jeung hakim. KPK disogok geus, main sogok-sogokan, no problem. Sial kan tahan goblok biasa. Masyaallah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus, nyalaku setan. Keluar deui jeung babaturanana. Hei, berak teh selesai itu di ditu. Encan geus selesai. Asal aya SPP teh teh kudu aya AJB. Geus ngaran saha jieun ku sia atuh SPP teh engke bae ditandatangan. Engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese. Ku mah jeunan bae heulana numpang meungpeung. Hayu bae heulana. Engke kumaha eta lamun ka ditu. Ah tuh bupati geus aya di leungeun aing tenang nyana asal boga bagian bae menta 30% ka aing. Nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu. Yang penting aman bae, ayo bae geus heulana. Oh. Ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae. Setengah jam nyana merenung. Sah pamajikan lagi. Kak, kunaon sih baru nang? Teu kunaon ada parusing bae saeutik. Keluar deui, budak, beres. Beres kan atuh. Ih, boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah, hararese amat sih. Lurah geus boga sabaraha pamajikan. Ulah ngomong-ngomong, nu geus dikawin bae yang 7. Emang menang cak Al-Quran, ulah ngomong make Al-Quran. Da duit teh ngaling. Duit maling mah tuh kudu make kos kitu. Tah ngaranna doang, teh mah ditikah ge. Anu di luar eta ge loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke. Dia jeung malaikat, aing mah wau jeung malaikat.
setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus baik ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna gorenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Wakadzalika bacakeun ye Kipudoli di ditu di pendopo ye Wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli padahal loba lain nyana ge tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bedakeun ya nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijaratihi as-sarik yazimun nasabi sarikatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun keuntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun ku gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot nu ilegalna ku nyana ditendenan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge ka neraka ulah loba omong kumaha ieu tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu goreng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan nih kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bis-sultan
masjidna kitu-kitu bae, makamna kitu-kitu bae, kau gedean pendapatanan leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, dek kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teh angan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha nu dikembalikan sabaraha gecerit rakyat mah buruh bae geus ka mana mesti atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah laparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha atuh aing jeritan buruh geus teu didengeg jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nasa fi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya dek kumaha tuh hantem-hanteman amat lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunaan batik jang keluarga Soeharto kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta tama teu kudu aya ASEAN beureunya urang mah pan kuari hareudang yang batik tinggal batik nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok da geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya gaya jasa beureun nges kali itu udah kudu diceritakan 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 miliar. Mentak eta atut tes sabele gejer awak pakaianna 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu, aing kabere pan. Benar pun ayat Gusti Allah ku kebenaran jasa bakadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum pemerintah tergantung rakyatna ulama tergantung rakyatna nu paling pertama sabenerna mah rakyat sebab rakyatlah anu menta diurusan ieunlah perwakilan setelah perwakilan ngerancang undang-undang nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun berarti kan timbul ti rakyat sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ke masyarakat. Wala amrahum khiyarahum Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah ieu negara urang beberes yuk. Urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya
aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan aya deui anu geus jemroh santai siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto tah mah aya deui eta Minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta rek jadi presiden hayu tah loba pikiran ku urang kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kajadian ka ditunda bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus nah ketika Allah ridhoeun ka kaum deuk nyeun karidoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi tapi kan barometer kumaha zakatna kumaha puasana eta kan jang urusan dirina bae ge geus bener apa henteu ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu walaupun cek sebagian itu urusan sendiri urusan pribadi tah jangan tapi kan leuleuh pribadina heula lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan tinggal pemimpin tinggal kumaha ieu kahareupna artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia ketika nu muncul nu karari itu baik berarti Allah can ridhoeun bendueun Allah ka masyarakat ketika Allah bendueun tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon tinggal kitu bae iyalah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyeun kesenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd kami nyeun kekuatan kami nyeun sosobatan kami nyeun wilayah kami nyeun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui nyeun persekutuan nyeun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim partena partai zalim didukung ku nu zalim organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim tunggu tanggal maena tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu aing teh pan berakyat alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae aing nu gedena emang kumaha kitu pan ieu ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh zalim deui ka sia ieu mah teu barenda ieu mah nuwalli ba'da zalimina ba'd moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan moal janang mabok lamun eueuh batur anu apa godos nu mentek ka dituna teh man aana zaliman sallallahu alaihi jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah ka zalimana dadang ka eta jelema ieu partai la zalim kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah oh sia ngadukung ka dinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan ayo tuturkeun ku sia
boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15an aju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos kari itu ieu akibat naon dieu tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man a'ana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman orang zaman penting macana kabeli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadinya macana santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja da ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numentak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana bada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal mainna siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kiai wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat sigade salah milih emang kumaha kitu ulah salah nutu merek udah pilih sia mah bloon sia mah bloon singali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh ceudeuh kiai mah nu rada we atuh nu rada mah eta nu jenggotan ayo sia mah cocok bae tolol wa kadzalika walli ba'da zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milisi eta DPR-na bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu deuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jurumnya bisa ngaji alfiah juar pak bisa naik guru tulusulu kudul juman naon kita jamu jamu alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag atena milu ngeungkeuy ka ditu eureunan jadi kiai pagawean kiai teh roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da deuk ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg bae da aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean peuting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat
Na'udzubillah min zalik wa min zalik, mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik. Naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur. Dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres. Ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana. Tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh. Boga pagawean sorangan, zahirna magahan ngaji, batinna keur ka Allah, tentrem ngeunaheun. Tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri, ngahareup ka masyarakat, ngahareup ka pangajian, zahir jeung batin cilaka. Zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji, batinna mah ka Allah, hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajen, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampun no problem. Ketika anu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusannya anak urusan orang mah ngaji bae nyampaikan hate mah hayang menang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan ilah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya. Insya Allah ke rakyat mah nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu nu ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hate urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.